Aya naon, Ged? Mana resep buah tuh? Urang teu bisa naik na euy. Resep teh buah. Atuh puguh we Buah mah teh pangalakeun. Tah ieu tah, pangal buahna eta. Oke, siap. Kamu nipu ya. Ngopi bah. Lain kieu bah. Heeh. Kapan aya abah teh geus kolotnya meureun di dieu teh disebut lagi sepuh lah. Apa namanya sejarah kurang teh kumaha kudu buyut urang kumaha kitu baheula teh kumaha apa meureunnya kana sejarah eta teh kumaha yang nyaho urang teh. Hari nyaho kabeh mah henteu abah oge man apal we lah sejarah-sejarah baheula model di Jawa ieu nya. Ya kan Jawa mah kasohora candi. Oh bahasa candi-candi yeup peninggalan zaman baheula lah. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi pokoknya mah loba di Jawa, daerah Jawa Tengah mah gitu. Paranti loba udak sok ieu naon teh kitu teh. Duh, amun disebut mah enak teh naon ieu nan. Alah. Budak sakola ayeuna geuning sok study tour eta. Oh, ka daerah Jawa ka itu. Pasti apaleun kana eta candi. Budak sakola mah. Oh eta teh. Nah maneh teu nyaho kana candi. Matak nanyakeun gitu. Nyaho. Allah, ngomong-ngomong masalah candi di daerah Batur, di daerah Jawa loba. Di urang ge ieu candi mah loba. Bukannya raraho tinganan. Candi naon teh di Sukabumi Sia teh di kampung urang sakieu kakelotan can pernah ngadeng aya candi. Yakin abah mah kurung batok kulina nadulang najero dulang kanyaho loba bah candi mah di urang mah yeuh dengekeun. Candi naon nu aya di urang ha? Tah ieu ge salah sahiji candi ieu teh. Candi Uyu ieu teh. Nah, ieu Candi Sunut anu paling parah mah ayeuna usum ayeuna Candi Bere Bansos. Ripuh. Capek deh. Aduh, yang ngejo 2 jam teu asak-asak. Naon ieu teh? Naon Ged? Urang ye wok ngejo 2 jam teu asak-asak. Nya hayang daang lapar aduh. Atuh sumuhun moal asak-asak. Da ieu ge teh dihurungkeun. Nya teh burung. Pantesan aduh. Nah, kadang ku Ayo di mah. Camplang. Bah, Weh, terus di mana wok euy? Terus di mana sih teh? darieuh bah lah, pusing. Pikirku abah gerabah. Heeh. Arek ka Bandung teu jadi. Teu jadi. Nah, kunaon atuh? Cik cirining kolot mah abah. Pikirku abah. Heueuh, sih teh pikir-pikir kumaha ieu? Teu puguh-puguh tah mikir. Coba bayangkeun ku akal sehat bahnya. Urang teh arek ka Bandung. Arek naon coba ka Bandung, Bah? Anu nitah eueuh, nu ngajak eueuh. Oh, ari sia. Dasar celeuweung. Bener. Jelema teh. Eueuh, ti kamanusiaan jelema teh. Geus baku sia mah. Datang-datang kekalana. Geus aya naon deui sia teh? Jelema, Bah. Eueuh pisan pri kamanusiaan. Cacakan jelema ngarti. Heueuh, kumaha maksudna aing teu nyaho teu puguh-puguh sia teh? Kumaha teh?
Eta jelema gering bah, jelema gering. Panyaho eta teh gering meureunanya. Der tita dilarikeun ka rumah sakit. Pan teu mikir nya. Atuh heueuh sia teh coba nya eta sia mah tara gaul aing mah tempokna berita-berita geuning pasien teh istilah teh dilarikan ke rumah sakit Dilarikeun. Pan meureunnan bah ai lari teh basa urangna teh meureunnan lumpat meureunnya. Maksud dilarikan teh ieu kaset sanes di piwarang lumpat tapi rek di ubaran cepeng. Oh, panya teh dititah lumpat abah. Ampun Gusti.